non jeung awasna, 2 irung jeung ameuna, 3 ceuli jeung dengena, 4 baham jeung ucapna, 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 leungeun jeung obahna, 8 suku jeung lengkahna, 8 wujud jeung hirupna. Nu ngeusianana nyaeta nafsu-nafsuna. Ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliyah jeung nuroniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Naon maksudna teh kula can ngarti. Tah, gubrak we katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere. Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh jauh eta kene. Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Saha atuh sia teh sabenerna? Tak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Yang matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Karek maca taun asa geus nepi. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heuh pan kitu. Heuh can nepi teh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam na ge alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina tama. Wajib gawena kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Heuh da anjeun anu kagunganna kana naonana? Nyalindung teh tuh pan loba tah. Kudageun teh. Kada rahmat da pitulungna. Nah apangna nyalindung? Ngaon atuh? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Saan dikutuk? Setan, usaha, ku Allah, iraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel Seni Wayang. Anu ngagelarkeun isi dari pagelaran wayang golek anu maknana jero pisan. Wilujeng ngadagukeun sareng tong hilap kopi sareng tuangan sanesnya. Wilujeng ngadangukeun sampurasun. Gata nyata bade naon bade nyakakeun kuncung lain kaula mah. Kaula teh satuju kana maksudna otipati palai kuncung Bapak Semar. Aya geuning dawala euy anu teu satuju. Da jelema atuh. Aya jelema nu rek bebela teh nya. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Keun bae di dunya atuh tong boroh hingga ka urang heueuh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh. Ka nabi we anu teu percaya. Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dieu urang cing sobar teh, urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh nah henteu. Ai kata lombong percaya ai nya nu mata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina zaman baheula mah can aya kiai. Can aya ajengan. Diruatna teh ku dalang nya teh dibejaan supaya pageuh pamadeganana. Pageuh kaimananana. Taina mah loba kiai loba ustad. Ku ustad diruatna teh dikuatan lahirna, dikuatan batina. Saredgeuna. Heeh. Pesantren. Da ina teh jadi kaributan di negara Amarta teh sini itu maritis teh seueur ributan kebon sampu abdi seep. Oh kitu ka? Ku domba. Nya. Kebon hui non teh. Mangkaning hui Cilembu teh bibitna teh dieu. Kagala ieu mah kan? Kagala ieu ku jelema-jelema teh euy. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy. Heeh, teu kapangaruhannya kan. Teu kapangaruhan turta pemerintahan negara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer. Kumaha? Ngutus Lurah Tamtama dijaga ina teh pun Bapak teh ku Juragan Antarja Jakatawang Abimanyu Gatot Kaca. Teu hariwang deui. Di tiap-tiap kesatuan aplusan nu ngajaga Bapak. Nya sae we. Merhatikeun pemerintah teh euy ina teh. Teu hariwang deui dijaga kun kitu mah. Ai bener mah pamimpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener we geuning. Ai nu bener mah bener we. Nu bener mah bener we. Jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat nih. Da pamimpinna bener jujur. Dek kahujat naon ai kun bener mah. Matak lamun geus
ngadenge di negara aslinya teh pejabat-pejabat teh geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling cokelan kesalahan batur. Teuing dek garelo meureun. Rek-rek blag dulu. Dek blag deui geus ngeugi garelo. Ampun aing. Nanaonan kan kurangan. Nya. Jelema parasea. Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy. Heuda eta keneh atuh akal. Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu kararieu patut geuning nu baru heukeul beuteung. Jelema anu kitu anu ngalarti itu teh. Itu bunuh Batara Bayu tuh beuteungna mun dibuheukeun kitu loba teh ngakan duit bulog meureun. Oh eta teh. Oh, Panon buncelik dengan tuh. panon buncelik. Kaciri juga. Loba teh dahar kesang batur teh. Lain aing jelema kitu kumaha engkeun nya kan. Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh pates ngakakan aing lalajo. Apek teh aing geus sarua di neraka deui. Atuh jadi teh kudu lalajo. Mau kucing lalajo jadi batur aing ge meureun. Alah, tong sareuri ah. Ini ampun deui. Teh di rumah sakit bakang ah. Alah, aingnya. Tuna lampa eta kasarios di kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kaleresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama Nagara Amarta. Ampir-ampiran ayeuna salaku Lurah Tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kan sa. Laras. Eta. Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Laras. Ari oknum masuk aya. Nyaeta Lurah Tamtama anu cicing dina curug penguasa kan sa. Sumuhun. Tapi pikeun ngabuktikeun Ngabersihkeun. Lurah Tamtama Nagara salaku stabilisator negara. Aku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaansam lara jeung tungara uas Semar Badranaya Sumuhun. nyaeta diansam kuncungna ku para dewa. Laras. Keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di negara. Warek cita nu hiding warek penting anu koneng teu nanian teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan dewa dek menta kuncung uas Semar Badranaya bujang hingga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama Nagara kan sa. Laras. Uas Semar Badranaya Disauh. ngahaturkeun semah bagus gohonyuk pangarsa juragan Anom nun. Uas Semar Badranaya ditampi nuhun puja stuti sampeyan mangalinggi. Ngarepotkeun we wacinun aya. Henteu sanajan nepi ka pati kala wajar ngabelaan rakyatna we. Si Astra jingga dawala ka mana? Numawi bade ka sawarga Maniloka bade mermanakeun ka para dewa nun nanging dugi kadangat ayeuna teh teu acan baralik deui barudak. Uas Semar Badranaya. Ieu nun. Anu aya anak Anom. Amoy. Anom. Tuate mengukur ngarepotkeun we kasadayana Lurah Tamtama. Juragan Antarja, Juragan Jakatawang, Juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna. Bari jeung teu sakumaha dihargaeun gua teh nun. Tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi katotohan ngajagi gua bujang hingga masyarakat anu aya di Marsapada adalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakat kaluar aya. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana wa kedah kumaha. Hamuy agan nuhun kana kasayang agan.
Kaula sumpah Sabta Marga Wah, leres. anu ayeuna dek dibuktikan lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata. Da masyarakat mah hayang bukti segala rupana. Hayang talai nyata wae gua. Wa Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diansam ku sararea. Leres. Nah kaula Gatot Kaca salaku tamtamar cicingeun wa. Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat negara. Oh, tenang. Aya anak lamun sarerea kieu aman meureuh. Aman, wa mun sadayana gaduh emutan. Nah, atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara aya anak. Leres. Eta we kula Amuing-amuing. Leuwih ti penjajah, leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana. Sabab naon anu kitu teh nyaeta anak buah iblis wungkul we. wah, ririwa unggul. Ririwa wungkul. Laras. Kitu we. Ngan kaula napakuran ieu kajadian. Kuncung wa Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka wa anu ngan sakitu sajumpluk kitu. Ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung. Aya naon khasiatna eta kuncung. Daek teh daek kaula ayeuna dek nanyakeun ka ua minta jawaban anu pasti we. Da teh aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina. Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa. Aya maunatna. Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh, leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua, ngajaga rakyat. Leres. Supaya kapercantenan kanal pinten gua. Supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Leres. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula. Upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan. Teu naon wa, ieu pribadi anjeun ka kaula. Sae atuh ulah aya nu disumputkeun kanya. Nya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku wa. Cobi. Nanging panuhunna agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos. Eta Jadi kaula teh kedah buligir. Kedah selangutur. Tong make pakaian naon-naon. Ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange. singa jaket oge teu naon. Nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geuningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana Kedah dikosongkeun heula we wa. kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas kosong Leres. upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepatna mah Tenang. saya wa siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha Eserek lebat wa dibersih. siap wa siap mangga gara taroskeun naon ceuk beja ieu kuncung wa Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna? Maksudna mah eta teh sen Rusia manusia teh tinimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka saraf-sarafna teh aya 30 genep
aya 360 Rusia tapi aya oge nyaritakeun 88 sami eta oge sami kumaha 360 3 sareng genep salapan sareng kosong anggar salapan tuh dupi 88 salapan sareng salapan 18 ari angka 18 teh hiji 8 ari hiji sareng 8 nya salapan keneh ya we mangga emut kuadan kalaresane anu narosna ge salapan deui naon Gatot Kaca Gatot teh angka 5 kaca salah 4 jadi 5 sareng 4 salapan margi agan teh lurah tamtama tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan SILIWANGI salapan urang mah urang Sunda aya ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan salapan ai Jawa Barat teh di negara Indonesia ari Indonesia teh salapan deui eta geuning urang teh aya di tengah-tengah garis khatulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan bujur timur beda jeung Banda Aceh nya beda tah wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah genep 1000 genep 100 genep 10 genep ayat ai genepna aya saberiji aya 4 ai genep kali 4 2 4 ai 2 4 jeung 30 5 4 ai 5 sareng 4 salapan ieu nya wa tuh angka salapan mah kuat pisan wa nya wa dupi Fatihah tungtung nain aya salapan sing sok wa alhamdulillahirabbil alamin hiji arrahmanirrahim dua maliki yaumiddin iya kana budu wa iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat Al-Basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang cobi mangga etang cobi we bis hiji mi dua la tilu hi ro man ni ro dalapan salapan 10 nu macana waduh hebat we tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasare hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang di antarana panon 2 irung 2 berita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 nya nya liang kahampangan sareng liang si eta teh ka 10 ngawujud ayeuna udagkeun deui hiji panon jeung awasna 2 irung jeung ameuna 3 ceuli jeung dengena 4 baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana genep ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna kasalapana wujud jeung hirupna 5
iya nyawa gening eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi Pancasila ge salapan bah. tuh nya iya nyawa aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nya eta nafsu-nafsuna hak iblis aya 4 hak manusia aya 4 ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliyah jeung nuroniah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh naon nafsu anu 8 teh anu hak manusia 4 hak iblis 4 nya eta teh ngagigi dina wujud urang sumuhun hiji amarah lawamah syawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngan sikna dina baliyah sareng nuroniah Beres. tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi 3 nyaeta basmalah teh ba sin mim bakna teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun aisina sina teh satrol atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ari mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan ba teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun leres ai satrol atau ya teh nu nulungan jeung nu ditulungan ari mutil atau ya nyaeta nu mere jeung nu dibere naon maksudna teh kula can ngarti tah gubrak we katerangan naon wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere kumaha geura mangga agan nyomot sangu kuleungeun terus dihuapkeun saha nu dibere sungut nu mere leungeun saha jeung sungut saha sungut kaula jeung leungeun kaula nu ngeunahna saha nu ngeunahna ge kaula tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta keneh Aya dina diri urang deui Bang. Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun nya nyawa satrol atau ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan cobi gagaro kaula ieu rek gagaro beuteung saha nu digaro beuteung saha beuteung kaula nu ngagaro leungeun nu nulunganna teh nya nu ditulungan beuteung nu nulungan leungeun saha leungeun kaula jeung beuteung kaula ai kaula nu saha nya nyawa saha anjeun teh nu sabenerna teh saha nu mata kula nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan nah naon nu rek diaku ku agan Kaendahan wungkul wa geuningan aduh di emut jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung henteu nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta kaula manusia mana manusia teh ieu dadana tah mah nya ieu dadana nya ieu leungeunna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beuteungna bujurna ramona
huntuna Nitisna. ari manusana nu mana saha atuh siaten sabenerna Dagorehe ieu mah nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku Mararaneh teh di palalungkir teh kula. setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak Bener. bisa naon sia barang burusut kadunya punten agan Daya teu upaya wa. dayana upayana angin Gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wa indung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran Lantaran wa. maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha saha waduh leutik nu leutik fakir miskin nu sangsara bek ngantep sia kanu sangsara bek ngantep kanu balangsa Dugi ka disikikeun teh kartos pisan paingan anak hayang salat wa. Allah ampun wa saha sia teh nu matak menjadi slogan silih asa silih asu silih asi teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sadarea Kakara teh wa mas. nah didenge-denge teh ku aing bet dordar parasea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya nggak mikir urang mah Katingali anu mah wa liliwana teh nya. Katanya ku aing geuning anu diudag-udag ku sia teh nganukur kakawasaan, nganukur kadudukan, nganukur kursi, curaya cur nagara. Goblok sia. Leres wa. Kalaka patarik-tarik bangus nyaritakeun soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anger kene kieu si juring sia. Naon pangna aing nyebut juring? Naon? Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah. Kelepat. Tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah, musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis, nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh Liliwa unggul wa. sing balik deui kana fitrahna, Wujudna manusia sateu. kana manusia teh, kana nafsu manusia. Nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedeuhan welasan asihan naha ieu besering cokelan kasalahan Nemongkeun kalemahan wanya. dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling saten teh Di dieu ngarusak banget atuh kayaknya. obat wa ampun leres wa leres Beki karawas wa. aduh aya anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh nu amuy agat hapunten wa pilih aya kalepatan agat margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesahan henteu wa Biasa kasinggung wa. kitu agan kitu Karawas teh. leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa lamatan Denta Wisesa sabta pangrungu baji ngiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon Eta mah pinuh bantuan. Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon Leres.
asli nama teu aya naon-naon tah geuning eta lahaola asli nama Supaya tikalakai. dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna nah kusya dipake sombong Ulah dipake gede hulu teh eta mah. ampun dek hirup salilana sia teh Burukan rek ribuan tahun hirup kemarin. leres leres lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana Sing ancek-pancek guanya. nya Geuning kuncung ti gawe nyamun. marukan kumaha Lain kuncungna nu di ala geuning. Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun nuhun Gatot Kaca teh naon-naon geuning tah geuning digedekeun dihormate ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun Pinuh ku bantuan batur wa geuning hirup. pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna Nyen seengna. anu nyieun seeng anu nyieun korek api anu ngalapeda di laut Ngala minyak tanah. anu ngalam minyak tanah sabaratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh Cantina peda teh bah. nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek ngadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia Eta jelema kawalak teh. ampun nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahankeun aya kunsung lir tendra ya Pak ngahaturkeun simah baktos konyuk panjenengan Rama Prabu heuk syukur jang syukur Nya mawa naon di kota bah. ya abdi ge teu kantun Pak teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu teh abdi teh ngabantun ieu we roti ieu Nya roti bakar teh. eta dina dus mumung seep Pake ditawarkeun teh. maka ditawarkeun atuh si Aibeak mah bilih peryogi dusna kapan Bapak masuk dikempelkeun geuning Geus loba di kilo teh geus. nya kumaha Pak abdi teh barang bade ka sawarga mancat Pak ai pek teh Pak abdi teh penak sareng hiji satria ai ngaran teh melasirana ta ieu pengkereun ieu tukangan abdi tingali sadele kaula pun melasrana kaula nun ieu panunyaaheun ka abdi teh ta ieu anu ngewaeun ka dewa Yang bebela ka akang dewa nu sok parasya teh ku ieu dicarekanana si dijebengan. anak saha seuing kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada amuy atuh dulur ilai jang Eta geuning. teu ngabejakeun bapak ka abdi mah Deket-deket anak tales. deket-deket anak talus geuning ieu teh duh Si orang baraya gitu. geuning kapi adi geuning ayi kaula nun kula ai bapak ilai ka mana butuh kuncung gitu sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun ulah disadaun kompetkeun Pak Sakompet daun ke. nya ieu teh budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh marukana kitu sing jeger Topati. eleh dewa ge Pak marukana teh syukur atuh ye ari bapak Pak Batara Guru teh jadi buta ini teh hah Batara Guru jadi buta saur melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah jeleg we jadi buta Deket-deket teh. ulah dijadikeun pamimpin teh jadi buta kitu Pak Ulah. kitu geuning apruk-aprukan naon nu kalayak ning abong buta Dia ya emer ge enggak. cing a urang tatarucingan sakedeung naon Lalu jangan naon. aya nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna
pego nginjem gaji kumaha kodona. Heeh. Aku sungut aku leungeun. Nya ku leungeun atuh dampal leungeun adi gese-gese. Aya nu lolong nginjem palu. Leungeun adi tako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjem palu. Dan nu lolong mah bisa ngomong. Heueuh. Ah siapa yang belu jeung aing jurig ah. Cerdas pemikiran heula. Ampun aing ah. Cing, waktu teh naon atuh? Nah, make syuri da jeung nya na uing halus jang kritis kitu tah. Geuning kitu kritis dina alam modern mah. Kudu nyata wae teh. Heueuh tuh. Nu teu ngarti teh saung nya meunang saha. Pan jadi abdi. Heueuh atuna lain mikir sia teh. Sumpek pisan sia. Saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup. Naon si Edison? Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna. Tuh Edison. Naon agamana? Deui. Geuning dipake ku sia. Naon? Eta saana listrik. Nu dianggap kafir ku sia teh. Dianggap Yahudi kapan? Tapi heueuh sia euy. Sia teh lain saung niuhan aing, dia teh dijadikeun teh tina saung, nyaeta saungeuk. Saungeuk. Saungked. Tidak nikmat nu sakedeung sia teh. Nah, kudu dibejer-beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur genjlong. Budahan batu teh. Beye. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Arti teu. Ya, eta jarum sapotong eta jagat dijarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Jorang teteh. Oh. Naon teu tina sakitu? Ai bener kakareka. Ya, la ilaha illallah. Kakareka harti sia teh mah. Ampun, ya otak nepi ka kitu. Lain mah kulat-kulat deui otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Jeung matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Karek maca taun asa geus nepi. Asa geus pangsuci. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heeh. Pan kitu. Can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina eta mah. Harti. Wajib gawena kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Heuda nya dan nu kagunganna kana naonana? Nyalindung teh tuh pan loba tah. Udageun teh. Kada rahmat da pitulungna. Nah apangna nyalindung? Naon itu? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Sahan dikutuk? Setan, kusaha, ku Allah, iraha. Nah setan menikah terusan. Udah kudu tamat atuh. Ulah ngabutut bangkong ilmu mah. Udah nepi ka mata holangna atuh. Wah, we di malang. Tak itu Pak, eueuh di euy. Ya kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Walau iraha baheula. Baheula kumaha? Apaan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika
para malaikat di piwarang sujud ke Adam. Kabeh sarujud. Ila angin. Malaikat nu hiji tanu teu sujud. Saha? Ke malaikat. Malaikat musyarafah. Terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa. Bedegong. Jadi hartina ablasa teh bedegong. Iblis kadina. Gitu. Jadi bisa dikutukna walau baheula ari ayeuna. Nya dikutuk keneh ku saha? Walau. Nah aya Allah dendam. Bro. Ya jadi apa? Lain kuring mah nanyakeun. Aya Allah unek-unek teu baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus. Ai setan menang saha? Menang Allah. Nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah. Musyrik sia. Oh. Kafir. Ya, saya Di kodaran bae sebab jihad deui. Saya mah jawab apa ke? Nya kerdi heuh. Watir kuku patok. Sia. Berarti lamun kitu mah keterangan teh salah. Tong nyalahkeun keterangan da kuring maka aka. Heuh aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk. Heuh saha nu dikutuk teh? Heuh setan. Heuh ari ayeuna dikutuk keneh. Heuh usaha walau. Nah eta Allah terus-terusan kitu. Ngunek-ngunek. Kumaha jadi lieur ieu teh? Heuh tanu matak agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir. Kumaha tuh? Kata-katana atuh grepe. Abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Saha tah? Setan. Ta eta akate ka setan wae. Salah larap, basa. Mata kudu apa kana hukum basa ge. Kumaha tuh? Udin dagang bonteng. Udin dagang bonteng. Dibeli ku ubro. Bontengna teh bontengna. Ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin. Tuluy ngarujak, saha teh ubro teh. Geus didahar ku ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng. Nyalahkeun ka Udin. Teu da Udin mah nu dagang. Tah kitu. Jadi eta ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng, rujak bonteng. Lada teuing menang meuli ti Udin. Dek disalahkeun Udin, moal ada si Udin medagang. Ceuk Udin teh meureun da beri medagang na maneh nu meuli. Heeh. Ai kitu kumaha teh maksudna? Dari godaan setan yang terkutuk. Satan nu terkutuk teh? Setan. Ta eta akama setan deui. Naon eta, Bro? Aing sakieu lieur teh dikadek ya. Ada babari amat. Teka pikiran. Dari godaan setan yang terkutuk. Data. Sira banyakeun ku si ahli ingat. Godaan setan. Nu ngalantarankeun terkutuk teh. Ceuk setan teh naha da aing medagang. Tong nyalahkeun ka aing. Da hak aing tah mah. Grapek debat jeung setan diajar. Minangka we kuring setan. Kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, parasten, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, tekaupan, tepayaan, pedit, cap, jahe, buntut, kasiran. Dagangan kuring setan. Bade ieu tak aka manusia boga hak di naon nyaahan dedehan welasan asihan. Kuring dagang ka aka. Ceuk kuring teh bade sirik. Bade pidik. Bade ngewaan. Bade puak paok. Dihakan tak waka.
saha nu terkutuk teh nah jadi aing gini eta make nyalakeun setan naon teh eta jadi aing euy kudu katerbogan meuli ye nu mata kudu make polo ge kitu ngaji bogan dibeuli da hak urang menyaahan atunah sirik pidik diakan pakar eta nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak kagenya la ilaha illallah murungnya eta utak ulah kagoda nuhun bala sawangsuna kere alingan iya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apal kana basana bangsana tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda nu nyindiran aing ah nu meh aing sok ka komplek apa cicing di bumi asli udah ka komplek di mana nama dagang sayur kudu tamat euy ngaji teh pogo we ulah sumogol bahaya bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab teh sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang karek Sundana da bismillahi henteu bismillahu pana ya Allah ya ilahi ya Allahu geus deui wae mun hitung-tungna teh kana gawe mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe aya nu maot pan lain aya nu maot wae sok hartina asyhadu Allah mulang ka Allah tak kitu kumaha prakna aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu tah salah teh lain kitu wae kumaha lamun aya nu ngabotong pasaran jauh innalillahi we teh nyaho pasaran medek diomean jadi asa ti Allah mulang ka Allah lamun urang dek neungeul batur ieu leungeun geus ngangkang inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus genti ulas asih ta eta migawe da mulus nu kitu sok lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mah can dicatet prakna nu cilaka mah oh kicunya coba kembali kepada jalan Allah setiap saat dek niat goreng dek niat kumaha oge oh kembali ayatnya dengan nama Allah yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang aka ngadunungan kadawala cepot ngadunungan kadawala cepot sangsara kuring jelema beunghar asileng anu ngadunungan ka dewek sileng dewek beungharna oh jadi atuh lain kitu-kitu wae mungnya lain bilangin karek ngalamun oge geus sirik ada dapat contoh kan bae atuh nya cek urang mah mung aing ibu sangsara nya ge sangsara mung disapirakeun betul cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja beli mobil dia bawa mobil tak boga dina teras kursi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame ijo oh beunghar we beunghar pemajikan ada gelis kudu dipuji kan panona hiji gelis apa gelis montong nyindiran tetangga dekat
pamajikan opat cenah garulis. Opat pamajikan garulis saroleh. Alhamdulillah. Dawala teh jelema heureutpakeun pusat bahan dieu tu ragap teu aya. Kuring datang ngadunungan ka cepot. Ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima. Sagawe-gawe kuring di dinya. Hiji mangsa kuring teh dititah nagih. Sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar. Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun. Ai baratkeun. Biasanya we. Dengeun nya, dengeun. Sok titah kuring nagih. Hei, dola. Pang nagihkeun ka si Semar euy. Teteh Pak, lain di dina dongeng, lain di kieu na. Lain. Matur coba. Minaka. Sabab si Semar teh boga hutang euy. Ayeuna can bayar-bayar. Ini dawala. Dawala teh ngadulungan ka cepot. Ku cepot dititah. Init na dawala dengan nama saha? Dengan nama cepot, bagus. Ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha? Ucapan cepot. Sabab dengan nama cepot. Halus. Lengkah cepot. Maksudna maksud cepot. Lempang dengan nama cepot. Sabab cepot teh maha welas maha asih. Hei dawala, aya awewe ngagupayan. Dawala bogo. Sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorelat. Si dawala mengkol jadi lengkah saha? Lengkah awewe. Nah. Diheureyan ku dawala cekuk dawala diteungel ku salakina. Balik deui ka dieu. Nah, sia dititah ka Semar jadi ka awewe. Goblok. Kitu pan. Tibatan menang pala kalah menang palu. Nya. Aya pitulung. Heueuh. Kitu. Ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Kasih, nah dina hate berdengki, ai dengki dengan nama saha? Setan. Nah, apa tongong-tongong? La ilaha illallah. Jadi dengan nama Allah teh tekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim, welasan asihan. La ilaha. Mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu udu jadi udu di dinya ulah bimana menta lamun aya uduni astabjid lakum tapi pengabdian sabab memeh aya kana stain ieu kana budu heula pengabdian heula sok cing sosok jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan palingan teu marang hati.